Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki anu tetep satia wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Kumaha daramang hatur nuhun upami sadayana daramang mah mugia urang sadaya salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Nanging upami kalersan dina dinten ieu aya Incu Aki anu nuju teu damang, mugia didamangkeun deui sabihara bihari. Amin ya robbal alamin. Ujang Nyai, danget ieu Aki seja neraskeun hanca ngaguar cariyos sikulub dina episode Ratu Siluman Naga Weling Nagih Pati bagian anu kadua. Sateacan Aki ngadongeng, Aki ngemutan deui ka incu-incu Aki anu satia, utamina kanu nembe mendakan channel ieu disuhunkeun pangrojongna ku cara Noel suka bagikeun sakantenan di subscribe nya. Hatur nuhun. Supados teu seueur teuing nyangkolong waktos, sumangga urang ngawitan ngadongeng. Wilujeng ngadangukeun. Ujang Nyai, harita teh dina bagian kahiji irah reuwas nainjo salakina labuh sarta namru di sisi jalan kacai teh. Sabada ngajerit terus lumpat muruk salakina dibarung ku bingung jeung dibarengan ku kahariwang. Tukung silila jog anjog kanu dijugjug marna ditangkep tuluy dijungjungkeun sina hudang. Breh katempo sidik pisan, beungeut marna sepa, biwirna geunteul, sarta panonna ceuleuyeuk, napasna semu berat. Kang Marna? Ceuk Irah bari reumbay Cipanon. Irah, ulah hariwang, akang mah teu kunanaon, ngan ukur lieur saeutik. Tembal Marna bari usaha satekah polah nangtung, da cek rarasaanana mah teu kunanaon manehna teh. Nya akhirna bisa nangtung deui tapi katara leungeunna ngeleper. Kuat lempang Kang Marna? Kuat Irah, ayo urang balik. Tembal Marna. Geus kitu mah Marna ngalengkah lalaunan dibeyeng ku Irah. Akhirna sanajan bari jeung rumanggeung oge, Marna teh nepi ka imah. Ngakuna mah teu kunanaon, tapi awakna tariis jeung beungeut sepa. Ku Irah salakina dipernahkeun di tengah imah sangkan babari nalingakeunana jeung hawana seger. Marna mah nurut bae, manehna teu loba pamenta, malah terus ngagoler reup peureum. Ari Irah sadar salakina can barang dahar, jaba geus disayagikeun deui, atuh pok nanya. Kang Marna, tuang heula nya, itu sangu geus sayagi. Ngadenge kitu Marna beunta lalaunan. Terus nemalan haros-hos. Kayak alanan, Irah, akang hayang ngajepat heula. Ieu suku mani asa carangkeul kieu, asa remuk satulang sandi. Nyareri awak akang teh deui. Reup peureum deui, saterusna teu usik teu malik ngalempreh bangun pasrah. Irah ngajawab dareuda. Ya, mangga atuh Kang. Jep Irah jempe, tapi teu wani ninggalkeun. Marna anu ngajoprak dina kasur ku Irah disimutan. Tarangna dipencetan lalaunan. Bari jeung kitu teh hate Irah kumalayang ka mana mendi. Ras inget kana kajadian tadi isuk. Basa salakina indit dipirig ku perasaan anu araneh. Kari-kari ayeuna aya kajadian kieu atuh puguh hate Irah teh beuki tagiwur. Irah samar polah kitu salah kieu lain. Luhlah badi jeung eueuh wawengan. Bingung anu teu manggih tungtung, susah nu tayah hinggana. Sabab jauh kadulur, anggang kabaraya, sasat cukleuk leuweung, cukleuk lamping, jauh kasintung kalapa. Liuk deungeun, liuk lain, jauh ka indung ka bapa. Estu nu ngelis taya geusan pakumaha.
Beki lila irah beki bingung. Teu nyaho kana pilampaheun naha kudu kumaha. Tina awahing ku sedih jeung bingung. Berebay cipanonna bijil. Terus ngalembereh mapai pipi. Kasalaki banget kunyaah tapi teu bisa nulungan. Satengah teu sadar bluk nyuuh kana dada marna. Napasna karasa eungap balas nahan piceurikeun. Atuh cipanon beki juuh maseuhan dada salakina. Ari marna ngahep-hep teu usik-usik. Saliwatan mah kawas nu keur sare tibra. Ari awakna tariis beungeut sepa kawas nu taya getihan. Lila-lila irah cengkat lalaunan bari nyusutan cipanon. Dina hate aya niat rek ngageuingkeun salakina tapi sieun ngaganggu kanu keur tibra. Atuh akhirna ukur wani ngusapan tarangna lalaunan sakapeung dipencetan sabisa-bisa. Kacaturkeun marna. Tisaprak ngagoler dina kasur, raga namah memang digugulung ku irah, tapi lelembutanana aya dina antara sare jeung nyaring, ngimpi lain ngalindur lain. Anu karasa jeung kaalaman kumarna mah, balik ti cai teh unggah ka imah, terus barang dahar geus kitu diuk dina bang barung. Ngareureuhkeun kacape, bari nyawang kajadian anu tadi kaalaman. Alhamdulillah geuning teu burung nepi ka imah bari jeung bawa hasil usaha. Sugan we isukan aya nu meuli uyun teh. Kitu ceuk marna ngomong sorangan. Barang keur jongjon diuk, rentang-rentang ti kajauhan aya 2 jalma ngadeuketan. Mimitina mah teu pati sidik, tapi beuki lila, beuki deukeut, beuki atra. Tetela 2 jalma anu dedeg pangadegna sembada. Sorot panona seukeut jeung rancingeus. Papakeanana mah jajar pasar, make kampret hideung gomrang, salana pangsi hideung nengahan bitis. Duanana saragem make iket wulung sahinasna. Jabati kitu aya nu matak helok, nyatana pakulitanana anu hideung manit cakeutreuk, sakujur awak eueuh nu iwal. Bareng nepi kaburuan imah. Reg duanana eureun bareng nangtung ajeg nyang hareup kamarna anu keur colohok ngembang kadu. Sampurasun, cek salah saurang uluk salam. Marna anu keur colohok ngarenjag asa kagebah. Pok ngajawab bari terus nanya, rampes. Saha Andika? Kaula dulur sakembaran, ngaran Badang jeung Badeng. Tembalna tandes. Badang jeung Badeng. Ti mana asal Andika? Jeung rek naon los-los ka dieu? Marna nanya deui. Panonna melong kanu duaan, jajantungna ngadadak ratub. Kaula duaan ti nagara Surukadaka, diutus ku Ratu Siluman Nagaweling pikeun mapagkeun anjeun. Ayeuna pisan kudu kabawa sarta anjeun ulah baha, lamun baha bakal cilaka. Ngadenge omongan utusan kitu, marna beuki geumpeur. Hatena pating sareblak, jajantungna wewuh ratub. Ras inget kana pangalaman tadi keur ngalauyun, kung sifat telak jeung orai hideung. Ayeuna datang pisan 2 utusan, anu kulitna harideung. Jaba nyebut Ratu Siluman Nagaweling. Kahartina kumarna mah, naga teh orai, ari weling sarua jeung hideung. Aya deui nu matak nambahan geumpeur, nyatana ngadenge kecap Ratu Siluman. Atuh mani sepa marna teh. Sieun pacampur jeung bingung. Hei manusia, ulah loba ngahuleng. Hayu urang init ayeuna pisan. Nurut syukur, teu nurut ku kaula baris dipaksa. Cek anu saurang, sikepna mah tenang, tapi sorot matana matak ting sarblak, kana hate matak ting sariak. Bulu punduk. Ulah rusuh. Ieu teh naon urusanana? Ceuk marna. Najan sieun oge sabisa-bisa tumanya heula ngarah puguh. Urusanana engke bae di karaton. Pancen kaula mah ngala anjeun. Tembalna deui. Bisi salah alamat, bisi lain kakuring. Marna satekah pola ngalawan. Pikeun kaula eueuh basa salah alamat. Sagala rupana geus jelas, meges, ulah loba omong. Hayu, init.
Marna geus calangap rek ngomong deui, tapi reup kaayaan ngadadak poek. Ceuling ngahiung terus asa katorekan. Karasa aya nu nyekel leungeun pageuh, terus ditongtak. Atuh Marna noloyong ampir nyuksruk, tapi bisa ajeg deui nangtung. Ngan suku asa teu napak, sakujur awak asa singsireumeun. Ceuk rarasaan Marna, bray caang deui. Gebeg Marna ngarenjag sabab aya di satengahing perjalanan lempang mapai jalan satapak anu rarumpil loba batuan. Rarambul leuweung asa ngarusapan kana beungeut. Daun manjah anu sareukeut matak arateul, lila-lila matak peurih. Sajeroning lempang teh Marna luak liuk hayang sidik naha manehna teh dibawa ka mana, tapi disidik-sidik teh weleh teu wawuh. Can kungsi nincak kalebah dinya. Jalan anu disorang beuki rumpil tur beuki nanjak sarta batuna beuki kerap batu hideung sareukeut. Marna lempang nararampayakan nincakna henteu teteg asa palaur jeung sieun raheut sieun kacugak ku batu anu sareukeut. Atuh salila lumampah teh Marna mah tungkul dabari milihan tincakeun. Ngan tina awahing ku jongjon tungkul teu kanyahoan geus nepi ka jalan gede anu datar tur lempeng sarta leucir jeung bersih eueuh kalakai salambar-lambar acan. Ngan aya nu aneh, caang tapi eueuh cahaya sang surya, tiis tapi eueuh angin, sepi jempling mata keung, asa lempang dina jero guha. Kulantaran ngarasa keung, Marna ngarandeg lempangna, tapi ujug-ujug bek kana tak-tak aya nu ngababuk. Karasa seueul nepi ka matak mural kana angen, haok aya nu nyentak. Ulah eureun manusia, maju deui sia. Marna teu wani baha terus ngalengkah deui. Akhirna jog anjog ka hiji rohangan anu caang ngebrak. Reg Marna ngarandeg panonna raratreret ka kenca jeung ka katuhu. Terus melong ka hareup, bereh aya nu ngajepat diriung ku para punggawa karajaan. Samakta pakarangna. Dina kursi karajaan aya nu diuk si dengdang. Hiji awewe geulis kawanti-wanti panonna cureuleuk buukna panjang ngarumbai. Ngan aya nu matak serab jeung keung. Luhureun makutana aya hulu naga calangap, matana herang moncorong. Marna colohok bengong, tuurna nyorodcod, kesang tiis ngucur teu kanyahoan. Bek aya nu ngababuk kana cecekolan, atuh brek Marna deku. Tuurna seueul ngageduk kana latar karaton. Geus kitu dua ponggawa anu ngaku ngaran Badang jeung Badeng teh deku nyembah karatu, pok nu ngaran Badang nyarita tatag. Sembah baktos kanggo Nyai Ratu Nagauling mugia katampi. Ditarima Badang. Mageus ulah loba omong. Mana manusia anu ngaguna sika salaki aing teh? Ceuk anu disebut Ratu Nagauling bari molotot katara bangun anu keur ngembang wera. Hate pinuh ku amarah. Kaulanun Gusti nya ieu pisan manusana. Temal Badang bari nunjuk kamarna anu harita keur colohok. Jajantungna wubuh ratu, hate tagiwur tepuguh rasa. Barang ngadenge laporan ti si Badang kitu, Ratu Nagaweling beuki budal amarahna. Huntu kekerot panona molotot sarta katara dadana turun naik bakat ku ambek. Jung nangtung haok nyentak. Hei manusia edan, saha ngaran sia? Ha? Marna anu can kumpul lelemutanana teu buru-buru ngajawab. Kalah melong ka Ratu Nagaweling anu ngabedega hareupeunana. Keur kitu bek kana tak-tak aya deui anu nepak bedas bari dibarung ku nyentak. Jawab, horeng si Badang anu nepak tak-tak Marna teh. Marna beuki sieun pok ngajawab tatag. Ngaran kuring Marna. Orang mana sia? Ratu Nagaweling nanya deui. Babakan honye, temal Marna pondok. Heug, ku aing dicatet dina ati sanubari. Kamana wae sia indit, ku aing mah moal burung disusul. Ayeuna sia kudu tanggung jawab. Tah deuleu, salaki aing can eling ti kamari. Cageurkeun ku sia. Ngadenge kitu Marna ngahuleng. Teu nyangka sacongo buuk bakal didakwa kawas kitu. Marna melong kanu ngajepat. Salah saurang ponggawa surti turub sirahna dibuka. Breh hiji lalaki anu sirahna dibengker ku lamak bodas.
tapi geus burahay ku getih. Marna banget tengarti. Nah, bet manehna anu didakwa ngaguna sika. Sabot ngahulang kitu, ratu nagaweling nyentak deui. Manusia edan, kunaon kalah ngahulang sia. Hayo, cagerkeun. Ke, cagerkeun kumaha ieu teh. Nah, bet nuding ka kuring. Da kuring mah teu rumasa ngaguna sika ieu jalma. Teu rumasa. Ngadenge jawaban marna kitu, ratu nagaweling beuki ambek. Red kasih badang pok nyarita tandes. Badeng, ieu manusia moal bisa diajak ngomong. Asupkeun ka panjara, jaga berang peuting, bisi kabur. Satungtung salaki aing can cager deui, ieu manusia ulah dilepaskeun. Dauh timbalan, unyuk sumangga Gusti Ratu. Badang nyembah, terus nyekel leungeun ka tuhumarna. Badeng nyekel leungeun kencamarna. Durug-dug, marna digusur kuduaan, dibawa keluar ti karaton. Marna muringis nahan ka nyeri, sabab digusur satariksna. Tukung silila jog anjog ka hiji guha, liangna make sarig sig besi. Badang jeung badeng teh teu loba omong, marna dibalangkeun ka jero guha. Gubrag, aduh. Marna marurung bari nangkep sirah. Bareng jeung gitu, brug, sarig sig besi ditutup, terus dirante. Badang jeung badeng ting laleos ningalkeun guha. Menang sajongjongan mah, marna ngahuleng panona melong kanu indit ngajauhan. Anu akhirna les teka ciri. Kaayaan sepi jempling, hawa guha tiis jeung bau luput. Lila-lila marna sadar kana diri, terus ngusap beungeut bari ngomong sorangan. Ya Allah, nahabet kieu nasib aing. Ieu teh di mana anu sanyana? Heran aing mah. Nasib. Marna nangkep tuur, panon melong kaluhureun guha. Kaayaan asa beuki sepi jempling mata keung, matak sieun, matak maruringkak bulu punuk. Cag tunda heula kaayaan marna anu keur aya di alam samar, aya di alam siluman anu kumarna can kaharti sagemlengna. Urang malikan ka tukang neang deui anu kungsi katunda. Harita teh irah tetep satia nungguan salakina anu ngajoprak teu empes-empes. Beungeut marna sepa, napasna carang, sukuna tariis, irah beuki bingung jeung hariwang. Salakina geus lila sare manit teu usik malik. Tinaku banget hariwang, irah sok ngarampa dada salakina, nah ngarenghap keneh atawa henteu. Alhamdulillah ngarenghap keneh. Tapi nah sare teh tibra-tibra teuing. Duh, palang siang. Irah teu kebat ngomongna, panonna melong kana beungeut salakina. Waktu terus nyerelek, panon poe beuki ngulon, malah akhirna mah nyumput nyalingker ka satukangeun gunung susuru. Cahyana katara keneh sumirat ka jomantara, ngukir layung anu cahyana koneng umyang lir emas sinangling. Irah cangkat lalaunan, terus pepeundeut nulakan jandela jeung panto, sarta nyeungeut damar. Di luar, mimiti kadenge soragaang patembalan, kawas anu ngahaja, jajab sang surya anu rek ngareureuhkeun ka cape, sabada sapoe jeput nyaangan buana. Reup, kaayaan teh beuki poek, mangsa beurang kasilih ku wanci peuting. Kira wanci sareureuk kolot, irah geus teu kuat nahan kasieun jeung kapanasaran. Hariwang bisi salakina kumaonam, brek deku gigireun marna anu anger teu empes-empes. Terus ngusap tarang salakina bari ngomong lalaunan. Kang Marna, ulah kamalinaan Kang, gugah heula, tuang heula, itu sangu tos dihaneutkeun bilih tiis deui. Tapi anu digeuingkeun teu lilir-lilir acan. Anger we ngalempreh teu usi teu malik. Irah ngahuleng, hatena beuki hariwang. Gap deui kana tarang marna, bari nyarita kawas tadi. Tapi marna tetep ngalempreh sare tibra. Irah teu ngomong deui, tina awahing ku sedih, si panonna merebei bijil, terus ngalembereh mapai pipi. Keur kitu marna ngagudubug bari ngagero.
Waduh, ampun. Cenah terus Malik sarta awakna murungkul tuurna ditangkep. Gebeg irah ngarenjag. Kang Marna, kunaon? Irah nanya bari nangkep salakina, tapi Marna teu nembalan. Awakna ngalaketei leuleus, terus ngalempreh deui nang karak. Kaayan balik deui ka wastadi, atuh irah beuki bingung. Kaayan di luareun imah poek mongkleng buta rajin. Sora jangkrik reang patembalan jeung baturna. Hawar-hawar ti kajauhan aya sora anjing babaung, disusul ku sora angin anu seah ngaguruh ngadeuketan imah Marna. Tapi terus ngajauhan deui. Astagfirullahaladzim, ieu teh kudu kumaha? Cek irah bari terus nyuuh kana dada salakina. Bingung anu teu manggih tungtung, susah anu teu aya hinggana, seunggah nyang hareupan peuting anu beuki jempling mata keung. Keur kitu gerok Marna ngoceak deui. Aduh. Pokna bari nyekelan tak-tak. Guliti ka kenca, guliti ka katuhu, blak nang karak, bari ngahegak. Kesang tiis ngucur tina tarang, atuh puguh irah maninga jenghok. Kang Marna, kunaon deui? Marna teu nembalan, irah ngadegdeg leungeunna rikat ngelap kesang salakina. Tapi Marna kawas anu keur ngalindur, geus kitu teh ngalempreh deui kawas tadi. Kawas nu teu ngarasakeun nanaon. Nempo kaayan Marna kitu hate irah beuki tagiwur, teu nyaho kana naon anu kudu dipilampah. Tungtungna hing ceurik ngabangingik, terus nyuuh kana dada salakina. Kirawanci tengah peuting, irah anu teu eureun inghak-inghakan ngadadak jempe. Terus curinghak reuwas, sabab ti kajauhan aya sora angin ngaguruh. Beuki lila beuki deukeut, malah nepi ka imah Marna, imah asa inggeung bilik pating harlob katebak angin. Ya Allah, ya Rabbi, ieu teh kira-kira naon deui? Cek irah ngomong sorangan. Red kamarna anu tetep ngalempreh teu eling-eling. Jep angin jempe. Tekung silila kadenge aya sorat anu disada mata keung. Disusul ku sora suku kuda anu plok-plak atra naker. Irah nepi kanahan napas bakat kureuwas jeung sieun. Sabab teu ilahar kalemburna bet aya kuda ngaliwat datara tisasarina. Ya Allah, ieu teh naon deui? Cek irah panon melong kana panto hareup. Sok sieun ujug-ujug brai panto muka sarta aya anu norojol datang. Padahal panto mah geus ditulakan pageuh. Ari di luar sora kuda disada deui, terus lumpat ngurilingan imah. Ti kajauhan kadenge sora anjing babaung atuh puguh kalah matak nambahan keung. Ceuk taksiran irah, kuda anu lumpat teh ngurilingan imah aya kana 3 balikanana. Geus kitu sada ngajauhan malah lila-lila mah jep jempe sepi jempling rehe comrek matak nambahan keung. Irah rada ngemplong hatena sabab sora anu pikasieun geusirna. Alhamdulillah, kabur geuning si jurig teh. Irah ngagerentes dina hatena. Terus ngareret kamarna anu tetep ngalempreh tu usik-usik, tuluy disimutan lalaunan. Menang sajongjongan mah taya kajadian naon. Hate irah tetek deui, leungeunna teu reureuh ngusapan tarang salakina. Kaayaan peuting di luareun imah taya anu aneh deui. Sora-sora sasatuan peuting anu kadenge geus ilahar saban mangsa. Kayaning sosoer, jangkrik jeung cari cangkas, sakapeung sok aya anjing ngagogog ti kajauhan. Kaayaan kitu mah teu mata keung, sabab irah geus biasa. Peuting beuki jempling, hawa beuki tiis, irah anu diuk nyang hunyar gigireun Marna ngarasa tiris. Red kana sasampayan sugan aya samping nyampai, tapi eueuh lamak saheulai-heulai acan. Ras inget aya sarung dina lomari, atuh jung nangtung, terus leumpang lalaunan ngadeuketan kana lomari. Maksudna rek nyokot sarung jang simut. Barang brai moka panto lomari,
Bereh aya orai hideung ngarengkol luhureun sarung. Tina awahing kureuwas, irah calangap rek ngagero. Tapi eueuh soraan. Kalah panon we buncelik, leungeunna ngaleper. Tukung silila irah sadar, brug pantolomari ditutupkeun deui satarikna. Atuh lomari nepi ka ingeung. Irah lumpat ngadeuketan deui marna, dina hate hayang ngagorowok menta tulung. Tapi tikoro asa mengpetan, jeung karasa asa garing. Panon burial buncerlik, reuwas pagalojeng sieun. Orai hideung anu ngarengkol dina sarung kacipta keneh. Irah ukur bisa istighfar sajeroning hate. Astagfirullahalazim. Terus ngusak beungeut, kesang tiis ngucur, napasna ngahegak kawas anu kacida capena. Lila-lila lelembutan irah gembleng deui. Red kamarna anu tetep ngalempreh teu usik teu malik. Beungeutna anu kasorot ku cahaya damar, katara asa tambah sepa. Hate irah ngarakacak sedih, peurih asa digerihan ku hinis. Sieun jeung bingung pagalo ngajadi hiji. Hate kumejot hayang ngomong ka salakina, rek nitah nyingkahkeun orai nu aya dina lomari. Tapi nenyok kaayan kitu mah kalah watir. Tungtungna ukur ngumbar cipanon. Ya Allah, nu Maha Agung, abdi teh kedah kumaha. Cek irah dina hatena, berebay deui cipanonna beuki juu, terus inghak-inghakan, hayang namah cerik jejeritan, tapi dipengkek, bluk nyuuh deui kana dada salakina. Kasieun, kasedih jeung kabingung, kalah ngumpul ngariung, ngabang baluhan hate irah anu keur lara tunggara taya hinggana. Cag tunah heula kaayaan irah anu keur sedih kingkin, keur lara tunggara, di barung kungangluh tur ngungun bingung. Urang nyaritakeun heula kaayaan di lembur Cihanjuang anu geus lila katunda, nyatana kaayaan si Kulup anak Bilani tea. Wan cianeut moyan harita teh. Si Kulup lempang sorangan mapai jalan sisi lembur. Anu berasna kababakan padumukan Aki Somad. Pakaianana basajan, biasa bae pakaian sapopoe, calana pangsi hideung lengahan bitis, bajuna oge kampret hideung, sirahna dibengker kulamak hideung saheulai. Saban init-initan, geus ngabaku sok mawa koja dieusi peso balati anu dibungkus kulawon bodas. Sajabati kitu, nyoren bedog anu satia, kama mana oge dibabawa bae. Sajeroning si Kulup lempang, hawar-hawar ti kajauhan, kadenge aya sora anu nutu di saung lisung. Sakali-kalieun, sok aya hayam jago kongkorongok. Dina tangkal bungur, recet manuk di sarada, sawareh ting keleper, silih udag jeung baturna. Kaayaan lembur ayam tentrem jeung hawana seger matak betah tumanina. Tekung silila, si Kulup anyog ka pakarangan imah Aki Somad. Kasampak teh, Aki Somad keur anekak sila ipis, yang hareupan belum sampe haneut keneh diwuwuh ku cai enteh dina batok. Reg si Kulup ngarandeg terus manggut bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guning jang Kulup. Bagja temen ujang. Ya Aki boga belum sampai ya. Yap ka dieu unggah. Aki Somad ngabagiakeun si Kulup dareh deh naker. Paroman bear marah mai. Atuh puguh si Kulup oge bungaheun. Pok ngajawab. Hatunun Aki. Teteh lawing teh lempang ti koro nyaki. Oh bener. Ya belum sampai panas keneh. Ku Aki ge can diasaan yo. Si Kulup deku terus munjungan ku Aki Somad di tampanan. Geus kitu si Kulup diuk andekak sila rekep naker. Teu wani malagrang diuk sakadaek kawantu hareupeun sepuh sasat anu jadi guruna. Kumaha cager jang Kulup? Alhamdulillah pangestoki. Danget ieu mah teu kirang sawios-wios. Sawangsulna Aki, kumaha damang? Si Kulup ngajawab, bari terus malik nanya kalayan sopan.
nya kieu ya aki mah seban poe oge anggar we kieu cager wae aki mah kumaha indung hidup cager alhamdulillah pun biang oge sehat ki tembal si Kulup. Oh, syukur adi cager mah Aki Somad bunga heunaker ngadangu kitu teh. Ngan si Kulup nambah jawaban anu mata kreuwas ka guruna. nanging ki anu sehat teh lahirna wungkul Mungguh batin mah pun biang teh nuju teu damang. har nya kunaon maka aya basa gering batin sagala. Aki Somad reuwaseun. Sok sieun indung si Kulup kumaonna. Nya eta atuh ki aya wae lah Keur ayem tentrem teh. aya we anu ngarewong teh Tu pupuguh ka imah bet aya nu mawa pipanyakiteun. Tembal si Kulup dari naker. sok aya wae hirup teh nya tapi keun bae sabar heula lanan nanaon oge lamun aya mimitina sok aya tungtungna lamun tadina cager nya kudu cager deui tadina tentrem nya kudu tentrem deui ayeuna mah sok reudeung heula we lanan. Ujang Nyai hanjaka pisan waktosna seep. Rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah engke kapayun urang teraskeun deui. Atuh kumaha lalampahan si Kulup salajengna? Kumaha piwejang Aki Somad ka si Kulup? Antos terasna lalakon si Kulup dina episode Ratu Siluman Nagaweling nagih pati bagian anu katilu. Sakitu nu kapihatur permios cag.